Sampurasun pamiarsa kaum dangu sadaya di mana wae ayana. Tepang deui sareng channel Agus Kopdas. Sapertos biasa simkuring Wawan Rustiawan seja neraskeun hanca anu katunda yasana Agus Kopdas nyata carita nyambung dina judul Arwah Malespati. Mangga wilujeng ngadagukeun. Juher Demon Katut Aceng perlaya dihadap gawir alatan sirahda bencar kana batu. Beuting jempling sasatuan nu satadina reang ayeuna rehe ukur sora hiliwirna angin peuting nu kadenge. Makhluk nu ngabeberikna nyerengeh tuluy seuri ngahihih matak kukurayeun jeung muringkak bulu punuk. Rasakeun wawaos si aing sia biadab kumaha rasana modar aya dina kapanasaran. Kakara tilu urang nu modar loba keneh nu kudu dibayar ku aing. Tungguan aing manusia biadab. Aing pasti datang pikeun Malespati. Rengse nyarita kitu dadak sakala seuri gahihih dibarengan ku babaungna ajag jeung sora-sora sasatuan peuting cari cangkas bueuk muhara recetna. Ceuk eta makhluk deui tuluy les ngaleungit. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana. Tunda heula eta urang caritakeun kaayaan di markas si Codet. Japara nu jadi komandan hemeng naha nu patroli can aya balik wae sabab biasana mah ukur satengah jam oge geus rengse patrolina teh. Ari ayeuna geus aya 2 jamna can marulang keneh. Nakamarana atuh nu patroli teh euy. Geus 2 jam can aya marulang. Ceuk Japra nanya ka anak buahna nu ngaranna Latek. Boa ka sarung komandan. Tembak si Latek sarua hemengna. Wah, maknya tuh kudu ka sarung atuh. Apadan sidik kesila cicing di dieu teh. Tempas Japra teu percaya. Ngaranna ge aktif peuting atuh nan. Buah salah nyokot jalan. Latek keukeuh dina pabadeganana. Moal kitu dibawa ku jurig mah. Dan sabab peuting kamari Sinariang adenge nu seuri di belah wetan deket tangkal loa badag. Diding anak buahna nu hiji deui milu mairan. Lah banyak jurig wadingan ka eta manusia. Nu aya mah jurigna nu sieuneuh kumaranehna mah. Japra nembal tuluy seuri ngagak-gak. Latek jeung Diding milu ngahahah. Pamiarsa kaum dangu di mana wae ayana.
keur ngeunah ngambreng garum tereng bari ngabarakatak ngadadak di luar kadenge sora awewe ceurik ngahingking piwatireun jeung pikarunyaeun. Kadenge teh saha awewe nu ceurik hiwari deui atuh nen kan Diding hemeng nya asa ku aneh coba hayu urang tepo ceuk Japra ngajak ngilikan. Duluy ditarempo keluar bara geus deukeut nyaan we awewe geulis make baju bodas buuk panjang ngarumbay irungna bangir panon belok awakna bohay atuh puguh we ieu jelema nu tiluan teh Mani Arato. Melik mah teu pahili-hili jeung cikotok euy. Nyedak. Geuning ieu jo we aya awewe geulis di dieu. Geuwat bawa ka jero. Ke di jero we tanyana mah. Ceuk Japra pohara atohna. Duluy eta awewe geulis teh dibarawa ka jero wagunan. Neng teh saha? Sareng bade ka mana wangi-wangi aya di dieu? Ceuk Japra nanya ka eta awewe geulis duran cuni teh. Hari eta awewe teh teu nembalan. Nalika ditanya teh malah seuri leutik teh bongkeun huntuna nu bodas bersih bari rapi. Geus kitu tuluy weh bukaan kancing baju kameja nu dipakena anu beulah luhur. Wah, ieu mah nyaan milik dak. Ieu awewe teh geuningan, malah hayo kadon arek mereka kasedep ka urang. Ceuk Japra bari neureuy siruh. Teu kungsi lila eta awewe teh bulucun. Duluy kiom ka Japra nu aya hareupeunana. Kang, ayu atuh neng tos lami teu mendak eta. Ceuk eta awewe deui bari leupang ka naris bang nu duluy nyatetkeun awakna. Atuh teu antaparah gabrug teh digabrug pinuh nafsu ku Japra. Ari Latek jeung Diding kadon alohok embang kadu. Sabab teu nyangka aya awewe geulis lacunit ujug-ujug kadon merek kagenah ka manehanana tiluan. Aing heula da komandan Saria. Ke samah geus aing nya. Ceuk Japra bari mukaan bajuna. Ieu mah abong Dandru meuni kudu panggeulana wae Diding nembalan. Geus, ilaing duaan keluar heula di kamar. Dewek arek kesangan heula euy. Japra geus teu sabar. Duluy weh Diding jeung Latek mah kaluar ti kamar narangtung hareupeun pantona maksad nungguan giliran. Dekung si lila ti kamar kadenge sora Japra ngajerit. Ayo, tuh
eta komandan kot kaki itu nahan ngeunah leh gurih jika nate awewe tanya lu cek latek kadiding meneran ngadenge suara karta ngajerit buah duh jadi mungkin heuras ieu deuk euy tembal diding keur kitu brak pantok ngapung sabab aya nu ngadobrak di jero kamar. Anak buahna reuwas tuluy arasup. Meneran geus di jero kamar reuwas lain kapalang sabab japra kajapapang naluhuris bang bari kaayaan beheungna pinuh ku getih kawas nu meunang nyogot. Kabelah kencana nyapak awewe nu satadina geulis teh ayeuna mah geus salin rupa jadi pikas yeuneun. Begeut hideung lestreng nyerengih ka manehna. Nyerengih ka maranehna duaan debokeun hutuna nu pinuh ku getih bari mas keneh ngegel daging beheung japra. Jurik cek latek jeung diding tuluy ting berebet lupat keluar kamar laju manehna nyokot bedil geuwat eta makhluk teh ditembakan beneran ditembak teh meuni teu oyag-oyag acan. Geus kitu manehna duaan lalumpat kalawang pantok maksud arek kaluar ti eta wangunan. Beneran geus deukeut lawang pantok brak pantok nutup sorangan geus kitu ngadadak obor pareum kabeh kayan koek meredong teu lila kadenge tembakan bedil nu ngadorodod laju jembling. Jam 4 Janari pasukan nu keur marangkat teh baralik ka markasna. Si Codet jeung anak buahna nu sejen kabeh reuwas nu lain kapalang meneran nempok kaayaan markasna. Geus kitu waktosna seep pabiarsa. Hapunten pisan cag urang tunda dihanjuang siam. Geun urang teuneun dihanteulem sieum. Tempat jokot ningalkeun mangsana urang samper deui hatur nuhun permios.